Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad dongeng Ki Agus Jago di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku qabul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa. Diiring ku kadeudeuh kanyaah Gusti anu maha suci, urang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana, nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita Nyi Kelet. Ayeuna bagian anuka salikurnanya, bagian anuka 20 hijina. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Rudiansah ti Palihan Leles Garut. Kangge Kang Rudiansah ngahaturkeun rewunuhun laksaketi kabingahan, rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina kandaga dongeng Ki Agus Jago ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula, ngarah langkung pogot sareng langkung sumanget deui kasih mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon, mamang masok bingah gitunya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng Nyi Kelet bagian anu ka 20 hijina. Kumaha salajengna sor cekopina betot simutna pagan heula tali kolorna bisi morosot merezel morozol uzel-uzelan di tengah jalan. Tumpak dung dung tes. Abong jurig ambeunana munggu seukeut apal kana bau awak jelema anu keur jadi inceranana. Harita eta jurig les jirimna langsung ngiles ngudag Jang Hasan anu kabur. Kang Hasan nong ngabur Kang, kudu nanggung jawab sia ngalusan deui nepat ngaing Kakang, numpang geranyieun Kakang. Cek sakadang jurig bari tuluy ngudag Jang Hasan. Pelesat eta jurig teh murut tempat anu poek. Teu kungsi lila kadenge goak. Jang Hasan ngagoak bari lumpat sabab pundukna di rawel ku jurig karasana nyelecep tiis. Nyingkas ya teh jurig sing jauh. Aduh tong udag-udag bae kuring. Aduh Ngaing moal ngudag nyane, mun nyane geus nanggung jawab sia Hasan. teu karasa Jang Hasan terus diudag harita teh nepi ka jauhnakeun ditagih tanggung jawabna pikeun mersihan tempat cicingna teh jeung nyadiakeun tumpeng pikeun sasajen. Eta jurig ngartieun Jang Hasan teh sieuneun cicing di imahna gara-gara aya manehna. Matak peuting harita nagih deui janjina pikeun balik deui ka tempat asal.
Jang Hasan tengah aja sukuna ti karijat karena hiji barang teas anu semu euyak nalika lumpat. Blong. Jang Hasan labuh gorentel laju ngagorentel kanu bala. Ari si jurig waktu ningali Jang Hasan labuh gara-gara ti tajong gancang ngajauhan jiga nu sieun katempuhan. Belesat eta jurig deh mabur ke arah wetankeun. Korejat Jang Hasan ngorejat hudang tina labuhna, napasna katempom ninga hegak dadana turun naik. Red ngararet ka tukang, red ka katuhu jeung ka kenca, bisi jurig aya keneh. Aduh, alhamdulillah geus eueuh geuning si jurig ka sebelah teh. Aduh, cek Jang Hasan rumenghap, hatena asa ngemplong lain memeusan. Katayep Jang Hasan ngatayap lempang muru tadi anu katajong ku sukuna teh. Untung harita teh wanci peuting kayaan caang bulan, jadi bisa kaciri jelas naon tadi kadupa ku sukuna. Astagfirullahalazim, geuning eta teh bangke jelema. Jang Rahmat, ieu teh Jang Rahmat. Memang bener anu katajong ku Jang Hasan tadi tetela layon Jang Rahmat anu balik ngaritea tadi sore. Katempo dina palebah beheung Jang Rahmat, beheungna geus rangsak, sedengkeun awakna buligir teu make sacuwir-cuwir acan kain. Jeung kabeneranana we meureunan kudu kitu. Keur kitu torojol harita RT Dodi norojol bari mawa cempor red ka Jang Hasan. Jang Hasan, naon eta Jang? Cek RT Dodi. Jang Hasan ngareret bari kaget. Duh, eta teh jiga putrana Pak RT geuning. Mangga tinggal heula gara Pak RT. Cek Jang Hasan nuduhkeun layon Jang Rahmat. Masya Allah, nunyaan Jang. Paingan kita tadi ngarican balik-balik ka imah nepi ka peuting kieu. Rahmat, ieu Bapak Rahmat. Harita layon Jang Rahmat gancang diburu ke RT Dodi. Bari laju digulang gaper. Bari RT Dodi ngecelakeun Cipanon. Oh, pasti Jang Rahmat jadi korban nyekelet RT. Bisa jadi Jang, anak bapak kagoda ku nyekelet terus dibinasa. Bener-bener biadab kejem telang ngasih kelet edan deh. Abdi oge karek apal bieu nalika teu kahaja katajong abin pe kalabun apa RT. Pas ditingali teh layon Jang Rahmat anu katajong teh Pak. Jang Hasan sieun katempuhan meureunan, langsung ngajelaskeun kajadian nu sabenerna. Dupi Ujang nuju naon aya di dieu, panggih jeung nyekelet atawa kumaha Jang? Henteu Pak RT, pan abdi mah nambe nyorang kaya tempat. Dasar atuda eta jurig haram jadah teh ngungudag ka abdi nanagih syarat geuning Pak RT, dugi ka abdi kabur ka dieuna. Jadi bener Ujang teu ningali aya nyekelet tadi di dieu. Henteu Pak, kumaha kitu Pak? Cek Jang Hasan ngageter. Bantuan Bapak Jang, mau layon budak Bapak. Oh mohon, mangga Pak RT mangga. Gancangna carita RT Dodi terus mawalayon anakna dibawa ka lembur. Dibantuan ngagotong ku Jang Hasan. Barang jeung nyerelekna waktu anu terus lumaku, Pak RT nepi ka pakarangan imahna. Laju kalacat naik kana golodo, laju ngetrokan panto. Nyi, buka panto Nyi. Nyi Tuti jeung anakna anu memang can salare harita teh. Tuh si bapak karek mulang Jang. Mohon mak, kan ku abdi urang buka pantona mak.
Jang Salim gentak muka panto hareup dituturkeun ku indungna. Tapi barang berai panto dibuka, nyituti jeung Jang Salim pating koceak. Nampo Pak RT keur mamangku Jang Rahmat anu masih kene garatihan din awakna. "Bapak, kunaon Kang Rahmat, Pak?" Jang Salim nanya ke bapakna. "Lanceuk hidup. Geus eueuh dikieuna Jang. Korban nyekelet pasti oge ieu teh." Warga lembur jeung anu ngaronda harita datang ka imah RT lantaran ngadenge anu ngoceak tari. Ngan ari geus pada datang mah ka imah RT Dodi, kabeh jadi arapa naon anu sabenerna kajadian. Sanggeus dijawab, anakna jadi korban kekejaman nyeklet. Rupa-rupa anu nanggapna aya nu murungkut bae lantaran sieun waktu ngaran nyeklet disabit-sabit. Aya oge nu wani kukubuk tukangeun wungkul jeung rea-reana deui. Kitu kaayaan di mana RT Dodi anu keur kapapaitan waktu harita. Jeungna nya Jang Rahmat teh memang korban kekejaman nyeklet. Tah ayeuna urang guar deui nasib Jang Rahmat anu sabenerna. Nalika Jang Rahmat dibawa ka jero kamar ku Nyiningsih teh. Tur sanggeus duanana aya di jero kamar. Tembong Nyiningsih jeung Jang Rahmat terus silih rangkul. Lir umpama salaki pamajikan anu sono lila teu patepung. Jang Rahmat bujang anu keur memeujeunna mangkat birahi teh. Harita atoh nu aya we dirangkul ku nu geulis. Rangkul abdi Kang, rangkul. Oh, yap, ku akang cong rangkul geulis. Akang masih bujang asli atanapi geus bajakan Kang? Atunya kan tenan we asli mah geulis. Akang mah masih kene bujang asli alias tulen. Can pernah ka awewe sejen. Tapi kunaon bet naros kitu geulis? Ah, henteu Kang. Na Akang cinta teu ka abdi Kang? Oh, nya pasti atuh. Akang cinta pisan ka Ningsih teh. Mungguh taya deui wanoja sarenti Ningsih nu aya dina ieu jero kolbu. Jang Rahmat dina cumaritana jigana teh teu dipikir heula. Langsung pok-pok we. Jang Rahmat jiga nu kapelet ku Nyiningsih. Beungeut lila-lila beuki deukeut sarta reng hapan napas jadi hiji. Silih rangkul jeung silih galentoran lir umpama nu anyar pamagantenan. Jang Rahmat harita keur jajab kasuka caritana mah jeung Nyiningsih di jero kamar imah anu memang lumayan agreng. Ngan nalika keur ngeunah-ngeunah dina puncakna kanikmatan. Ngadadak Jang Rahmat jadi buncelik panona. Lantaran kaget waktu ningali Nyiningsih salin jenis jadi Nyi Suryati anu beungeutna ruksak pikasieun. Harita kene Jang Rahmat nafsu birahina jadi leungit sarta langsung ngagurinjal tina tempat sarena. Ngan orokaya awakna kaburu digabrug terus ditindihan ku Nyi Suryati. Bedasna tanaga Jang Rahmat ku Nyi Suryati mah tetela bisa diimbangan. Lepaskeun aing, kurang ajar. Lepaskeun. Dengan Jang Rahmat duanana dicekal pageuh ku Nyi Suryati. Beleuterak. Sorat tulang anu potong kadenge. Goak. Jang Rahmat ngagoak nahan ka nyeri. Ramo-ramo leungeun anu potong tembong ngaraplek. Huntu Nyi Suryati jadi rangeteng ku sihung. Kasieun Jang Rahmat puguh we jadi nambahan, katambahan ku nyarori awak deui. Nyi Suryati gurinjal harita hudang. Atuh Jang Rahmat oge ngagurinjal hudang asa meunang kasempatan pikeun kabur. Sarta gancang menerkeun deui baju jeung calanana harita teh teu poho tali rapia anu nalian calana gawena ditalian cing pageul. Ku Nyi Suryati ngahaja diantapkeun. Dasar wamehna oge menerkeun pakaian jeung buukna nu karusut.
atuh Jang Rahmat gancang lompat keluar ti kamar ninggalkeun eta imah anu agreng. Tapi karek oge 10 lengkah jauhna ninggalkeun pakarangan eta imah. Jelem Jang Rahmat dipegat ku Jumadin. Serot panon Jumadin tembong buringas galak jiga maung anu arek ngarekeb mangsana. Atuh Jang Rahmat malik ka tukang, nalika malik ka tukang gebeg. Jang Rahmat ngagebeg. Sabab anu tadina aya jalan pilemburan jeung rentulna imah-imah warga teh. Kiwari mah geus eueuh nu aya tinggal leuweung geledegan tur ramat ku tatangkalan gelede jeung jarangkum. Red Jang Rahmat ngareret ka gigir ka hareup sarua kitu. Kakang Jumadin, cek Rahmat. Rahmat, kunaon Rambi Zaga? Sieun aya kuring di dieu ilaing Rahmat. Cek Jumadin tetep antep ka Jang Rahmat. Aya di mana ieu teh Kang? Ka mana imah-imah warga nu tadi Kang? Jang Rahmat ngadon malik nanya ka Jumadin. Sabot keur kitu kalayang. Di tukangeunana Nyi Suryati ngalayang sarta turun tukangen pisan Jang Rahmat. Jang Rahmat sadar kana kayaan harita keur kaancam bahaya. Jumadin memang geus lain Jumadin baheula, bisa dianggap ngabahayakeun pikeun jalma biasa. Tulung tong mangan kuring Kang. Jang Rahmat ngalengis sorana. Harapan eta dua jalma teh bisa ngahampura jeung bageur teu jahat ka manehna. Rahmat, tenang. Maneh moal ku kumaha? Teu pira kuring teh meta getih ti hiji jajaka. Kumaha rek mere moal? Rek mere andi kagetih pikeun kuring Rahmat? Jang Rahmat tembong ngadon ngahuleng. Nyeh seuri sorangan. Tetela bodoh Andika Suryati. Pan tadi orang geus jajab kasuka jadi kuring geus disuci deui dulu. Rahmat, aing kapohoan deuleu. Jumadin, podaran si Rahmat Jumadin. Cek Nyi Suryati gancang mere parentah ka Jumadin pikeun ngabinasakeun Jang Rahmat. Atuh Jumadin gancang unggek bari ngawalon. Siap, mangga Nyi Mas. Walon Jumadin bari celeng. Jumadin terus ngegajleng nyamber awak Jang Rahmat. Jang Rahmat ngarenjak. Tapi teu lila kituna teh langsung berebet we lumpat nyingkahan sambaran musuh. Jumadin kaget. Jang Rahmat tetela bisa nyingkahan seranganana. Sabrut. Jumadin nyebrut deui narajang ka Jang Rahmat anu gancang ngakiwarkeun awakna ka kencah. Ngan orokaya dadana kabeunangan gajleng sawu kiwar beres dada na Jang Rahmat katempo garetihan lantaran kacakar bajuna soeh ku cakaran Jang Jumadin. Jang Rahmat tembong nyengir ngarasakeun kanyeri dina dadana. Ari tajongan Jumadin teu direret akhirna hiu cebret curalit kubrak. Jang Rahmat kadenge ngagero bari awakna ngacuralit laju nyuuh nang kuban. Tina juru bibirna inu ngalai getih sager. Nampok kitu Nyi Suryati seri nyikikik ngarasa puas ku tindakan Jumadin ka Jang Rahmat. Gancang geura podaran eta mangkluk teh Jumadin. Mun siap Nyi Mas. Jumadin geus taki-taki harita teh arek ngabinasakeun Jang Rahmat anu katingali hudang deui tina rubuhna. Hei, marane iblis-iblis jahanam. Aing terido kudu jadi korban kakajeman marane duaan sia. Aing pasti bisa kene ngalawan sia juring. Jang Rahmat gede hate sanajan leungeun jeung dadana geus tatu. Cik bana anu jagoan teh. Urang cobaan deui ku ngaing sia. Hiat sebrut. Jumadin langsung nyebrut narajang ngarah kana beung Jang Rahmat maksudna mah arek dicekek. Marukana Jang Rahmat teh geus moal bisa deui ngalawan. Tapi ijiran Jumadin tetela nyalahan.
sabab Jang Rahmat tetela mampu kene ngajaga diri. Sameme serangan Jumadin kena kana sasaran, sat Jang Rahmat gancang deku ngarengka suku Jumadin. Satsuk, cakuk, kaliong, tolonyong, kubrak, aduh. Jumadin digubrak. Alah, kurang ajar sih ya. Akibatna lain bae Jumadin anu ngagerung nahan kanyerit teh. Lantaran kalabuhkeun ku Jang Rahmat. Tapi Nyusuryati oge aduh Allah, sabab katubruk ku Jang Rahmat nepi ka ngajengkang ngabebengkang ka tukang. Nyi Suryati jadi ambek kaduanana. Hiu, cakau, kulitik, aduh, ampun Nyai, ampun. Sedangkan Nyi Suryati gancang newak awak Jang Rahmat di kajauhan. Diangkat, laju dibebetkeun kana lemah nepi ka usik deui. Setkep kalawang gejrek, kulahe. Sanggeus Jang Rahmat kapaehan, Nyi Suryati kadang ngagero. Jumadin, kunaon maneh ngadonang kuban bae? Buru gerah udah. Sakedap Nyai, aduh, sakedap. Kunaon maneh? Nyai teh tadi tarik teuing najong bobokong kurinyi. Jadi we nyari pisan, aduh. Ah, nah ari maneh. Sok hudang. Ayeuna mah cager gerah. Cek Nyi Suryati bari ngantelkeun curugna kana biwir handap sakedeung. Laju ditujukeun ka Palebah Jumadin. Curugna nu keur masih rubuh nang kuban. Dadak sakala Jumadin teu ngarasakeun deui nyeri palebah bobokongna. Satutas ditunjuk ku Nyi Suryati ti kajauhan. Korejat. Jumadin nangtung laju nyamperkeun ka Nyi Suryati. Si Rahmat geus modar ayeuna mah. Hayu ah. Urang tinggalkeun ieu patempatan. Cek Nyi Suryati. Nyangkana teh Jang Rahmat geus ajal. Mata gancang ngajakan Jumadin indit ninggalkeun eta patempatan. Tapi dina kayan keur kitu kadenge harita Jang Rahmat batu bari terus nangtung jumarigjeun. Hate Jang Rahmat geus rumahuh sabenerna mah. Waktu dikepung deui ku musuh-musuhna teh. Tapi Jang Rahmat geus kagok borontok ka palang carambang jigana teh. Leuwih hade ajal bari ngalawan tibatan nyerah kitu bae. Sanajan Jang Rahmat lain jalma eusi, lain jalma ngarti kana hal-hal ilmu kabatinan, tapi gede kawanina mah. Sadar Kang Jumadin, gera balik ka lembur Kang. Tong kapangaruhan ku iblis bikangna Kang. Jang Rahmat nyobaan ngelingan Jumadin, tapi anu dielingan ngadonyeng serikeun bari nyebut eueuh gunana. Antukna Jang Rahmat jadi nekat jeung bedah amarahna, laju nyebrut narajang kadua musuhna. Ngan nya kitu Jang Rahmat timbang ngandalkeun saeutik kabisana dina ulin main pok tanpa dilapis ku ilmu kabatinan. Akhirna satutas tilu geprakan Jang Rahmat yang harepan dua musuhna langsung ngajungkel maring lemah. Bari lebah beheungna rangsak tapak nyakar. Tapi bareng jeung kitu ngadadak aya nu anyar datang ngolebat jirim si Jubah Bodas. Laju langsung ngalakukeun panarajang ka Nyi Suryati katut Jumadin. Hiung semuk cebrot. Alah, jungkel. Jumadin ngajungkel. Sakali ditarajang oge, Jumadin mah langsung ngajungkel akibat kabeunangan puhut ceulina digempur. Untung teu langsung kapihuan oge. Sedangkan Nyi Suryati mah mampu keneh ngimbangan kagarangan si Jubah Bodas. Serta dua jirim tembong pating belesat silih sambar. Hiu cebrot. Si Jubah Bodas carehamna kabeunangan. Tapi teu eleh geleng. Mehna oge langsung bisa ngabales. Kekemplongan musuh terus ditajong satakar kebek. Hiu cekuk jebrot. Aduh. Jungkel juralit. Nyi Suryati kiwari nu ngajungkel tuluy ngajuralit. Tapi gancang mancuhkeun di tangtunganana. Jeleng belesat. Nyi Suryati ngabelesat muteran badan si Jubah Bodas. Tergosna maksudna rek dijambret. Ngan orokaya. Tujuan Nyi Suryati bisa kanyahoan ku si Jubah Bodas. Jeung can oge sadar naon anu kudu dilakukeun ku si Jubah Bodas. Awak Nyi Suryati nyaho-nyaho ngajangkang ka tukang jauhna keranan.
Laju sirahna terus neungar batu gede satarik nepi ka bencar. Sabalikna si jubah bodas satu tas musuh ngaceleng jauh teh gancang muru kepala bah Jang Rahmat keur ngagoler. Jeung nyawe sanggeus disampeurkeun Jang Rahmat teh memang geus taya nyawaan. Aing telat datang. Si jubah bodas ieu mah kadenge soraan. Kaduhung telat datang, Jang Rahmat teu bisa katulungan. Red si jubah bodas ngarer ka Jumadin anu masih kene ngalempreh. Kentak kumaha diburu, laju dipanggul. Sarta dibawa indit ninggalkeun eta patempatan. Kolebat les. Jerimna terus ngolebat laju ngiles, teu kaciri deui bari mawa awak Jang Jumadin. Sedengkeun Nyi Suryati anu memang geus jadi layon. Heuleut sabaraha waktu ti harita. Sirahna anu bencar titeunggar kana batu gede. Harita ngadadak aya angin ngagelebug di sabureun eta tempat. Laju nyapu kana sakujur badan Nyi Suryati. Bijil deui hiji kaahengan. Sirah Nyi Suryati anu geus bencar ngadadak ngabentuk deui jadi hiji sirah anu belegeran. Tapi ngan rorongkongna wungkul. Sedangkan kehandap nama badana masih kene beuteuh. Nyi Suryati anu geus jadi layon kiwari hirup deui bae ngan beungeutna geus terupaan sabab sirahna jadi rorongkong leuwih pikasieun malah ngomongna oge jadi ngirung. Anyo menget ngaing jadi kieu eueuh nangingan. Awas ya Nyu Mamonas mangih deui ni maneh ku ngaing mah di modal sa Nyu Mamonas. Cek Nyi Suryati ras ingat deui ka Jumadin harita teh. Jumadin, di mana anya Jumadin? Hayu urang ka Gunung Ngapur Jumadin. Gero Nyi Suryati gero ka Jumadin. Tapi teu nu nembalan. Kurang ngajar. Nah ka mana ari si Jumadin? Kira aku ari nuluy ngabur mah. Nyi Suryati lila mikirna. Nyetan menget ngaing jadi menyet. Si Jumadin ngabur. Ya ngame ngara-ngara si Nyu Mamonas. Nangoan Mamonas ti ngaing si Nyu Mamonas. Hiat! Jeleng kolebat les. Saterusna Nyi Suryati oge jerimna ngolebat ngiles ninggalkeun eta patempatan. Ngajugjug ka guha kapur. Meh sakicep oge Nyi Suryati jerimna nyawa geus nepi ka tempat anu dituju. Gancangna carita sanggeus Nyi Suryati aya di jero guha. Laju muka parupuyan jeung sasajen pikeun ngambat Kiragapati guru utamana sarta rek menta katerangan anu pasti. Sukma Kiragapati geus asup harita teh kana rorongkongna terus nyawara nyanyarita. Kunaon deui maneh Suryati? Eta sirah kamanakeun daging jeung kulitna Suryati? Cek Kiragapati. Nyirah abdi menyet ki guru. Gara-gara si Nyu Mamonas. Ku si jubah bodas. Na ira maneh patelak deui jeung si jubah bodas teh Suryati. Sora maneh geuning jadi ngirung kitu. Geus ngilu kali ki guru. Ngan anu nya kali mah imbang narung teh. Nu kadua ngalina si Nyu Mamonas rubuh nepi ka binasana. Tapi beding ayeuna kuring anu eleh nyanyaten sirah nepi ka mencar ki guru. Mun teu ngabohong sia ka dewek mah maneh Suryati. Ngamohong kumaha maksud ki guru? Maneh teh geus 2 kali deuleu ngarandapan eleh jeung pae ku si jubah bodas. Ayeuna ngabohong ilaing ka dewek. Non gunana ilaing ngabohong ka dewek. Nyibut karak sakali eleh padahal geus 2 kali sia deuleu Suryati. Nyamohon ki guru.
Amni rumaos tos 2 kali rubuh. Tur minasa ku si Nyuma Monas. Kade manete keur kaancam bahaya Suryati. Si Juba bodas teh lain ukur hiji atawa 2 jalma deuleu, tapi lobaan beri sarakti kalayan dibantu ku para lelembut. Ku kituna mane oge tong cicingan bae, teangan batur anu bisa sajalan jeung talajak mane. Mun mane tetep ngandalkeun kekuatan sorangan bahaya deuleu Suryati. Oh, kitu nya Ki Guru. Bener, mane kudu nepi ka kitu pamikiran teh. Oge geus lah, teu kudu mikiran deui wadal ayeuna mah. Mane moal hasil-hasil menangkeun wadal deuleu Suryati. Keur kayaan kitu, nah atuh ari ujug-ujug euleul waktosna kabujeng seep wadia balad dongeng Ki Agus Jago. Keun atunya ieu dongeng teh urang cekapkeun we atuh dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang sejamit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.